Yuk ah, ya euy. Ayo orang euy. Teh. Siap lah. Ada guan batur ieu teh urang teh ngadoa acum. Jeung uda ieu teh. Can kadarieu. Teuing ieu alatnya. Nyebutna rek kadarieu ieu teh. Mulai halangan mah. Ah moal aya halangan mah. Da geus badami. Geus tidak ieu. Keur diobrolkeun ku urang udah. Urang teh nyampur bisa kaburitan pada kamari cek baru dakade cenah bisi poho tanggal 2. Nya. Urang ngadukan batur eueuh lah sorangan we motor. Aya nu ngajadwalan meureun nya. Heeh nu ngajadwalan. Ieu teh kurang teh keur diobrolkeun udah teh. Can aya bae can teh gitu. Di acum aya can ieu teh yo. Da gua anu di dieu heula bisi da. Ieu teh pan ieu ka jalan ka Lebak jalan. Itu jalan bisi sasap. Bisi kana jalan kalandeuh gitu. Bisi ke arah nu itu dia apa nih? Ai pangseri Ari maneh. ya Ya, panyekalkeun ieu heula ye. Ya akang panyekalkeun ieu Teu heula. euy. Ieu cekal heula. Cekal heula. Maksudnya kumaha ieu? Ye, kapan ya kurang arek aya perlu panyekalkeun ieu heula. Teu euy di kumahakeun ku Karep urang. teh kan urang aya perlu heula sakedeung cicing sakedeung. Si Darsum teh rek nyen pagawean anu teh. Nah, anjing naon ditanya kelan ieu. Buku geus alungkeun. Ai sugan teh tadi mah pindah ke Bandar Sulu. Sugan teh kana Bandar Sulu. Sugan tadi mah bos hulu kata teh ayeuna mah. Lain bos suluh ieu. Sugan Si teh. eta mah lamun aya suluh ngumpul sisi jalan dihajar ku bogana dikumpulkeun sok ayo du nyalana roda ka imana. Je di bawaan. Oh, bener sugan. Jama cager eta teh. Mana ayeuna jadi mumul kitu tah. Ya diajakan batur ayeuna rek maranggung nyampur kalah kalila pisan. Oh, Ya, Ai ya. maneh. mawa deui wae. Aya panyekalkeun ieu urang ayeuna rek ka ditu deui. Panas. Ya. Panas. Wah, tina hawu ge henteu manis. Panyekalkeun Ya. ieu. Ari maneh maksudna bawaan suluh ieu rek Ya keluar di ka imah. kumaha. Gitu. Ari itu saha itu? Mana? Tuh ilikan, tuh sarerea ilikan. Nah betul wasa udah. Bener si Karsum. Si Karsum. Geus. Sugan Golerkeun geus. Golerkeun. Jama itu sugan rek ngibikeun Sulu enggak. Nyawa jida nama. kalah kabararimu ieu teh urang mah. Tuluy kumaha tuh ayeuna? Ya pan ieu si Karsum arek ditanya kalah koyo di eueuh. Norek ka mana ieu teh teu pararuguh pisan. Sugan bae teh tanggal 2 manggung ngabejaan deui si Karsum teh. Ieu arek mah arek kan cek urang teh hayu atuh mun parang mah. Heeh. Cek urang teh. Da urang oge nan boga di panggunganeun mah. Cek urang. Bener. Allah sekali nagen ai mama. Allah. Ari maneh pan ieu teh batur teh nyalampun atuh kalah kanggo rusulu. Naik ninaon dek ngaliwat. Allah sekali nana aing teh geus ngan golondongan, ngan berat. Udah. Mun aing mah ulah kagok mawanu 20 madelin. Tampaknya talkeun ka sarerea. Oh, pengen ka sararea. Itu tanya. Ayeuna berangkat ka ditu bisa ngadago Kayak tadi zaman nu basa kerja ka Solo di ditu jama Baca aya. wa jama iya. Pas ngalieur aing. Oh wah. Wah, Sasa. Ngeralas. Emang urang mah jeung persiapannya bisa burit manten. Ya, macet poe. Curang maranggung jeung dadak sakala. Nah, gitu. Pentingna nyalung aya si Uda, Nah, aya Kang Bonet, ya, aya Pak Ustad Acung, aya. Ajangan. aya si Kancil Bolotot. Aya nya. Si eta. Mudah-mudahan sukses. Amin. Air rame mah pimanaeun dan rame mah nyeungeut karbit. Iya. Nya Rame mah nyeungeut karbit. Nah, ieu ge loba panggung ayeuna. Padawe ka bawa batur. Mun ngandalkeun rombongan sa Hiji mah. rombongan mah kumaha tuh. Ieu. Ari mana mau motor? Kita Hah? boga ge. Kita Dia mau motor. Mawa nama. Bawa di mana itu dah? Datang di itu di. Di nadaan jeruk. Urang mah mawa nawangan dikaitkeun. Nah, dikaitkeun sih. Nah, tangkal jeruk. atuh aing ieu ka ditu rek kumaha ieu? Hah? Ek lempang. Juang lempang olahraga.
Jadi ami awak sehat, Sport bitis jantung nada atuh. resi ulah. Duit leungit. Hah? Duit. Lah misalkan ge hanteu. Duit di mana? Lah, boga duit genteu. Ayo tuh Saweran yang lagi, itu. Ayo, ayo. Persiapan kostum. Saweran teh dibagi nya. Urang mah bagikeun ayeuna isu-isu engke penting. Jadi da urang teh hayang kopi ayeuna. Ayeuna yang ngopi. Ah, masalah kopi mah menta we kanu jahat. Hajat. Kanu hajat. Aya sanrek ini katuna kalau sing harulang kieu. Juang sadaya bareng. Ayeuna Diheula Jig. Rek persiapan kostum. dah. Alus. Pakai kostum. Ayo. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Cartoon Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.